Salajengna lakin kola tatapina tos ngadawuh saha ahlul ilmi ahli ilmu. Man ari sajalma eta jamaah anu ngalekuy itu si man zawjatahu ka pamajikanana itu si man Bilailatil jum'ati dina malam Jumat yasiru mangka jadi saha alwaladu budakna eta hafidhon anu apal atawa anu cerdas fi kitabillahi ta'ala kana kitab Allah ta'ala atawa kana maksudna mah kana Al-Qur'an. Waman jeung saha jalma jamaah anu ngalekuy itu si man fi lailatis sabti dina malam Sabtu yakunu mangka bukti saha alwaladu budakna eta majnunan anu crazy anu gelo. Waman jeung saha jalma jamaah anu ngalekuy itu si man fi lailatil ahadi dina malam Ahad malam Minggu yakunu mangka bukti saha alwaladu budakna eta sarikon tukang maling limilki goirihi ka lain milikna itu si walad au zoliman atawa anu tukang zolim. Waman jeung saha jalma jamaah anu ngalekuy itu si man fi lailatil isnaini dina malam Senen yakunu mangka bukti saha alwaladu budakna eta pakiron anu pakir au miskinan atawa anu miskin au rodian atawa anu ridho li amrillahi kana parentah Allah wa qadaihi jeung qadona Allah ta'ala. Sakitu heula maksudna saur musonif kamari tos dijelaskeun nya rupa-rupa waktu rupa-rupa gaya nya gaya tuh dina waktu ngalekuy gitu. Tah jadi bebas saur musonif rek iraha wae rek kumaha wae posisi ngalekuy gitu nya bebas. Tapi tapina ieu lakin qala ahlul ilmi geus ngadawuh ahlul ilmi teh ahli ilmu ahli kana naon ahli kana perlekuyan gitu nya lamun di urang mah pan aya dokter Boyke gitu eta kan kana ahli kana seks gitu dokter ya oge sarua ulama gitu atawa mama gupron ya mama gupron inama qali syududu tah kumaha ceuk ahli ilmu ka perlekuyan cenah man sing saha jalma anu ngalekuy ka pamajikanana dina malam Jumat mangka jadi budakna teh eta anu apal atawa anu cerdas dina kana Al-Qur'an gitu kana kitab Allah. Tah ieu mah positif nya positif dina malam Jumat nya ngawaris eta si budak teh jadi hafiz gitu. Matak kanjeng Nabi pan sunatnya sok jadi istilah geuningan malam Jumat gitu. Keur anu geus rumah tangga gitu. Keur anu acan mah nya marona we. Keur anu boga gitu. Malam Jumat. Waman jeung saha jalma anu ngalekuy dina malam Sabtu mangka bukti eta budakna teh anu gelo. Tah ieu mah negatifnya dina malam Sabtu gitu. Saur ahli ilmu ulama ahli kana perlekuyan gitu. Malam Sabtu mah ngawaris kana gelo eta si budakna. Amatak mun aya nu gelo meureunna anu kurang saon ieu mah bisa dicirikeun meureun nya keur nyetakna teh malam Sabtu gitu. Tuluy
Sing sajalma anu ngalekuy dina malem Ahad, dina malem Minggu mangka bukti eta budakna teh tukang maling kanu lain milikna. Ari maling mah lain milikna. Tah ieu oge sarua negatif. Ceuk ahli ilmu dina malem Ahad mah kurang alus gitu. Kumaha atuh da cenah abi mah da teu kiat atuh cenah hoyong ngalekuy. Nya ari hayang-hayang teuing mah nya teu nanaon atuh sok we. Ieu mah ngan ceuk para pakar perlekuyan gitu nya mun malam Minggu itu ngawaris kana tukang maling atawa zoliman atawa tukang zolim, tukang ngabuli gitu eta si budakna teh gitu. Waman jeung sajalma anu ngalekuy dina malam Senen mangka bukti eta budakna teh anu pakir atawa anu miskin. Tah ieu oge sarua nya aya sisi negatifna dina malam Senen ngalekuy dina malam Senen. Kumaha atuh deui cenah abi teh teu kiat cenah da abi mah lamun anu henteu kasalurkeun teh cenah sok nyeri huntu cenah. Nya atuh teu nanaon kepae gitu lah. Ngan ieu malam Senen nya ngawaris kana pakir atawa miskin. Tah naha antara pakir jeung miskin teh aya bedana sabab pan dina bahasa Indonesia mah hiji nya pakir miskin gitu. Tah beda ari dina patokan lamun dina mustahik mah mustahik zakatnya pakir atawa miskin gitu nya patokan Arab mah gitu. Patokan syariat eta teh sok lobak anu keliru nya. Jadi nu kumaha ari golongan pakir. Tah ari golongan pakir mah misalkeun hiji jalma teh mika butuh kana pangabutuh sapopoena teh misalkeun 100.000 resiko keur sapopoena teh 100.000 tapi dina hasil usahana atawa kasabna nya henteu nepi kana satengahna misalkeun henteu nepi kana 50 nya 50 ka handap gitu. Tah eta nu disebut pakir eta jadi henteu nepi kana setengahna acan gitu tina pangabutuh sapopoena gitu. Jadi ditinggalina teh tina kasab sapopoena gitu pangabutuh sapopoena. Tuluy nu kumaha ari golongan miskin. Tah ari miskin mah jalma anu mika butuh kana sapopoena teh pangabutuh resikona teh misalkeun 100 ngan henteu nepi kana 100 tapi leuwih ti satengahna. Jadi hasil kasab atawa usahana teh leuwih tina 50.000 tapi henteu nepi kana 100.000 kana pangabutuhna. Tah eta nu disebut miskin. Jadi leuwih balangsak keneh pakir nya daripada miskin gitu. Nya perbedaanana. Gitu eta antara pakir jeung miskin. Balik deui aurodian atawa anu ridho kana parentah Allah jeung qada Allah. Tah ieu mah beureunan positifnya. Ridho ku Allah Ta'ala misalkeun dipakirkeun, dimiskinkeun, komo deui atuh dibeungharkeun. Ridho ku Allah Ta'ala teh naon cenah digorengkeun rupana gitu misalkeun. Kana qada nya ridho. Tah
Ieu mah antaranya tergantung sudut pandang lah. Nah, bisa disebut negatif atau positif gitu. Lamun ngalakuy dina malam Senin gitu. Kantun waman jama'a fi lailatis salasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.